Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatkeun adalah di kelompok 2 kelas 10 MPLD 4 bade ngapresentasikeun laporan hasil kajian tari konser di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Satu acara tepatkeun wasta Abdi Silsi, Abdi Dinda, Abdi Tata, Abdi Yelena, Abdi Muhammad Rafiq, Abdi Muhammad Rizki. Laporan kegiatan konser SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Dina raragam Bilangkala SMK Negeri 1 Tasikmalaya, warga Semea ngayakeun kegiatan nyaeta konser sarta salah sahiji kasempatan pikeun hiburan sanggeus ngalaksanakeun ujian. Salian ti eta, warga Semea teh ngundang artis kasohor nyaeta Mahalini. ieu kegiatan teh dilaksanakeun dina poe Sabtu tanggal 26 Desember 2022 jam 4 sore nepi ka jam 8 wengi, tepatna di lapangan SMK Negeri Tasikmalaya, Jalan Mencoge nomor 20 Genep, Kelurahan Negeri Sari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. pamilana teh nyaeta sakabeh warga SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Waragan pikeun ngayakeun konser teh nyaeta kakumpul 100 juta anu sumberna tina patungan siswa yang saorangna 50.000 jeung sumbangan di sakola. Eta waragan teh dipake pikeun kaperluan jeung kabutuhan acara. Ieu wincikanana. Dana anu kaluar artis 70 juta, konsumsi 13 juta, panggung jeung dekorasi 6 juta, nyewa kamera 4 juta, nyewa sound system 6 juta. Jumlah sisa saldo nyaeta 5 juta. Jumlah sisa saldo dipake jang sumbangan infak masjid. Kegiatan konser teh lumangsung sapoe. Kegiatan ieu dikawitan ku buka sambutan di kepala sekolah. Langsung dilanjut ku konser anu dimariakeun ku Malini. Emprak surat kudu nonton teu eureun-eureun. Kegiatan konser teh lumangsung sukses langsar, sanajan kitu aya kakurangan nyaeta sababaraha hiji siswa anu teu nurut kana aturan. Tapi salian teh eta kegiatan teh lumangsung nuturkeun rencana anu geus dijieun samemehna. Sakitu wae presentasi di kelompok aura. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.